Maha Gulan selenting bawaning angin kolebat bawaning kilat dek aya serangan ti nagara Prasad Jenar sumuhun cing hati we kula liatna masih hati-hati cari sing beugeuh kancing sedikit beugeuh iket bilih kirang tanagi masyamat we abdi 3 kali bos dede tingalikeun sepak terjang kaula geus deukeut ngaguruhna modar sia masih ingat cing hati-hati yakin moal aya cepehna sapanjang dunya ngadeg yakin keribuhan moal tuntas moal pareng-pareng jenat kagagas abdi kan teu bicara sasieur teu ngitun abdi teh percis pisan ti Tuang Rama saha bagio ulah sok ngedegungkeun ka aki teh pamali apa hui hulu percis Tuang Rama Raden Antarja sajenengan teh kaula naga warcita hulu sami soan tenaga sisitan ongko duh teh mah butuh keur bubur abdi teh hulu katun bageurna nuruna teh sumuhun katun barehanana jenat telengiteun abi sama kapihatur nuhun abdi dawala alah percis pisan sama kapihatur nuhun sama kapihatur gua diterima ku kaula nuhun abdi dawala dacan mah lagi kula tingalikeun sepak terjang kaula percanten alah bau apuk sih alah itu aja jadi budak ngorak gitu kudu benteng kudu wanian gitu Tuang Rama oke gitu percis komo Tuang Rama mah Raden Kapegat Saswargi si jenat teu pernah sareng musuh ti dinten teh susungkur kana dapuran awi barukana teh oge biasa ngapung ari salirat biasa ngapung teu kaula mah teu bisa aduh ya adi biasa ngapung teu bisa kalau kau pakai jangjang, kalau kau pakai badong, berarti bisa. Nanti di wirid ilmu na, apaan kabujeng maut, mohon. Pernah di abdi aja Jumat kapung, asal kiat nahan pereus na. Siat teh, lain eta generasi muda teng manuk teng itu, nya percis pisan, eta jenat juragan Antarja Jakarta Tawang, Gusti Abi Manyu, ngalah sate mah, naon ari maneh gerah deuk paehan goblok ge aing macan aya penerus dulu anak dewek mah bakal jadi satria kana teh satria naon satria bocah hitam dulu anak dewek mah ke mah mun kuring boga anak gitu bakal jadi ustad gitu bakal jadi mubalik gitu bakal jadi ajengan boga masjidna ge 10 gitu dikontrak-kontrakeun kabeh yang masih dikontrakeun goblok bisa teh ari butuh mah kontrakeun we dan sorangan menangieun sorangan oh iya hebat gitu
turunan tereuh kuat darah biru itu cara sia darah kotor timatan sia darah tinggi anjing sia geus aki-aki teh cager-cager gelona teh si mohon atuh bidik kirang camat we ngaranna abdi 3 kali nyamatna Pak Haji Rosad gitu ya pokokna mah PWG sa alam dunya pokokna mah kumaha nyamatna sing percanten Pak Haji Rosad gitu Haji Rosad eleh awas ya si goblok jeung sirikeun ka aing karek jadi sarjana teh euy karek anyar wisuda teh aya Gatot naon bang kaca mah wisuda ieu di farmasi teh sarjana farmasi saya rasa haji dengan deh kaulah Raden Resaya putra Jakatawa oh si mohon percis pisan sarjana naon ieu kaulah sarjana seni bisa nyanyi biasa capi bisa nyalung bisa balikin sing sok era ulah era ya ewadeun ulah sok seureureuy pamali aki anda lemi ieu aduh kali ngopi ieu mah jadi awewe tonton kaula parikesit salira mah ulah majeng kapan salira teh kitu 2 minggon deui bade di istana janten raja janten pangagung astina teh bilih kumaha onam margi ieu teh salira nu janten sasaran jadi sorotan teh ieu tos nyebar bewara yen salira teh bakal jadi jenengkeun jadi raja bakal di istanan samemeh kaula jadi raja kaula teh priyogi ngabuktikeun yen kaula teh hiji raja anu tuntas katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan masih mohon atuh mangga eta mah sama teh 3 kali abdi kumaha bos dede mudah-mudahan disamat ku kaula bos dede ke nurut teh kungsi keur ese di sindreuk ku aing jelina matak sieunun ka ayeuna we aing dawala wayahna ku sababudang teh geus kolot naon wayahna eta irung petong saeutik di baheula geura jual eta teh ganti-ganti korpeah geus ratusan tahun dawala geus ditawar 3 miliar ieu teh usaha kuno edan mana karep ngomong teh anjing ya kariwaasna ya teh katompernakeun dulu tere kiamat ieu teh dunya teh moal 100 tahun deui dulu lalakon geus katompernakeun ieu teh ada Panawa geus naon putra-putra Panawa terus daya dikieuna mah kirang rame lalakon teh kusabab ieu teh pamunut kitu ya doakeun deui deuk berjuang dewek deuk ngilu ngarojong mere semangat ka Satria ayo mangana salah ngaran maneh teh bang kaca memang bener geura tungkul kana cukut geura tangga kasanapan geura aku poe makanya di Pamungkas udah loleho udah kamari Bapak kaula
masing pati itu makan yang perlayan teh ku bapak sia goblok ku si Bima. Iya, kira sama tinungan lupa pak juga gerekan nyampe modal gua kana juku. Tangga kasarapan dina waktu aja. Modal awak hai. Hei. Aun aki cepot. Sahabat abdi. Genep kali mah. Jing abdi. Kan. Pilih bade masalah tuh. Jing sia. Ini bos sia kaki lah. Tersangka jika bapak nak kunyuk modal sia. Saha mana? Hah? Kaulah Arjuna. Arjuna digoreng patut awak mana? Ha? Nadaonan awak mana supeniran. Saka inget beda banget Arjuna mah teu monyong kunyuk sia. Hah? Kalieu sanes kirang sono kaulah teh teu kuat. Teu kuat taon hayang modal. Newo kunyuk sia. Yang barudak teh di contohan wae. Syahageran maneh kuring pesulap merah ajing sia pake jeung pesulap merah sageuning make baju hideung sia apan beungeutna beureum ya ajing sia naonana si parikesit maneh kuring akina waduh sia modar sia sok yang nyaho wah ajing gelo sia lingas maneh hap siap. Dua tengah modar siap. Gelo siap. Wah, siap. Nanaonan makejeng melak jauh segala rumah siap anjing siap. Udang siap. Nangtung siap. Mendes aduh anjing siap gelo anjing. Waduh nyaan hebat awak maneh sia hap hap sia wah tuh modal siap. Cita, modal sia, wap sia, sia, siapa nyeri naik.
kuatan euy kenyun euy kuat euy jiga wae sia pinu kukutil awak anjing sia ngahina kaing nuhun kucing cepatan sisitan mah sia apa sia sia tuh siapa lah jahitan berat hai anjir tutung hai kumaha siduhan baik naon berat tamahan punya ya berat naon sia pura butuh nuhun Kangjeng Rama paratos dipuaris cinuh berat rusak balat kurang tanagaan kunyuk sia modal awak bae sia si bang kaca lumpat kunyuk sia alah jang jauh dulu tuh 25% acan dulu kapapana rek digitik sakali geus lumpat dulu kumeok memeh dipacok dulu ieu hayam kabiri podas ceuli aduh cilaka dulu aduh masain dieu ketahananana lemah pisan dulu aduh can tuntas atuh karek oge 20 genep tahun teh umurna teh dulu pagi naon waduh tengeuna ngaprinyai kenapa nun kumaha teh waduh teu kuat kaula tanagana gede aduh make teori atuh naon ge kudu make ilmu make taktik sanajan itu jangkung luhur si Marna aja was nu teh papadana gede tanagana awakna sembada ai ku teori mah make akal bisa eleh teh ya mah beye ya bapak maneh mah jago dulu Gatotkaca ditenggulkeun terdampal panangan Raden Gatotkaca tuang Rama kana batu hancur manya cik bisul sumahna ge marukana dicabakeun kana cai saat tah lautan teh ku ilmu tuang Rama teh panca braja Braja Musim, Braja Wikapa, Braja Lamatan, Braja Denta, Braja Romeheun, Majalaya, Jongsoa, Sabta Pangrung, Dadang Wanana, biasa ngadang di sana jangkrik di jero tanah, di jero cubluk biasa kadang. Iya mah, biye bisa eleh. Sapanya ngabdi nyuhun sirah, babarengan jeung tuang Rama Raden Gatotkaca, can kungsi tuang Rama mah eleh biye mah salira. Komo geus keluar aya naran teke mah. Ya mah da kumaha tokan wae atuh. Lain dia ajar ngemu ieu mah ka kafe we ulin teh. Ka diskotik eureun atuh nu teh nyaho HP wae. TikTokan wae. Lamun musuh nyerang ka dieu, kudu rikat loncat ka dieu. Hindar datang sampakeun kitu ini bahanna. Kumaha menang ka dieu, nanya ka dieu pan pi dieu tah beureuk teh. Ngalok ka dieu tah. Iya asupkeun tah. Beres jalanna di dinya. Moal teu kitu tah. Jurus nu batih.
Hebat sari deui. Mana? Nu bieu. Bio. Waduh hebat kaulah kata Jim. Aki cebot aki dewala. Ha, panusut teh nyerang ka dieu. Tadi otak sempat dieu. Kalau setia asup asiku. Eta mati na teh. Gresok. Apa nu bieu? Apa? Sok. Tak ibarat manyok yang musuh. Oh, atuh sia teh. Bodoh. Galak aki dewala mah. Atuh sia teh belegug. Aduh mas, sok, lo. Nah gitu, asupkan tasiku. Maju seeutik. Asup, ini tah. Tah eta asup. Asupkeun. Bodohan goblok atuh sia teh ah. Nyaan kitu. Tah kitu. Siku. Kaitana deuk siku gitu. Paling ngaranna teh Durgala, Sikula gitu. Sikutang. Amun tatang ngaranna Sikutang gitu. Asal liur emang aki dewala. Yang Jauh pisan dulu. Jauh pisan. Tinggalin dae ta zaman modern atuh kana medsos wae budak ayeuna mah. Beda. Aden. Bade maju deui. Ampun liur. Dapaleuna. Aduh cilakan lu. Cing eta Raden putrana jawab naon? An kerja Jakatawang Majeng ah. Yang nyaho jang. Da butuh jadi boga pahlawan penerus dulu. Kayaan kieu malah lulus kitu arelehan kieu mah. Mang kakuringna oge atuh cangcaya deuleu. Hariwang, aduh mangganing calon raja deui. Manggeus kieu atuh, anyot teuing. Nyiduhan abong turunan orai kunyuk syaha. Moal mati perah awak mereka kula. Waduh silakan. Bodar. Naga warsita dulu, aduh, ciduh nanti mati dulu. Aduh. Nyaan dia anak sang kuning gagas sakti mandraguna. Bolana bacukan jin deh. Gawaksa-gawaksi anu ditumalanana ku orok beureum saban satahun sakali matak netes we ka anakna. Begeutna ge jiga buta jiga jurig. Anjir. Ya. Sejarah nu nangtukeun mah deuleu euy. Naon disebut teh? Deureuk darah biru jahat mah jahat teh turunanna aya penerusna dulu dina jalan laknat karuksakan teh bong diaikeun ku mantenna hoirihi masyarihi minallah ari jeung goreng asal ti mantenan ngaikeun tenu kagunganana dulu jang ya teu bisa kumaha para Pandawa mah Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula teh cenah keur mah eukeur kitu tos sepuh. Ayeuna teh nuju ngantosan we bewarana kumaha unggul sareng apesna deuleu. Geuning kanyataanna kieu barareye putu-putuna teh aduh cilaka aing kumaha ngalaporkeunana deuleu. Teu bisa diandalkeun bisa-bisa ketempuhan butut maung dewek deuleu. Teu bisa didik, teu bisa ngajarkeun gelut, teu bisa ngajarkeun pasea deuleu. Jenat juragan Gatot-Kaca, juragan Antirja, juragan Jakatawang. Pas tuang putra biye kabeh. Tuan putra juga tai ucing kabeh. Itu akibat anak dimanja aja gitu dah. Teu mikir teu dunia teh. Aduh. Dan Gusti Gatot-Kaca den, tuan putra juga buyatak juga. Nangka buruk. Buyatak juga bibir utar. Tapi bohong.
Awak mana saya jika kaya apu. Gerasa mati nu nganung bapak nu ngayuga garenget-inget sampai modar parikesit. Sameme sia diukek dina kursi kalunguhan pegat heula beuheung sia bae. Kula teh sudi abring-abringan teh suka prak-prakan mumul abul-abulkan. Turunan Pandawa jadi raja. Sedengkeun kula aya rerehan Timaha Pati Sang Kuning anu ngilu berjuang majukeun negara Astina anu aya hak pikeun diri kula jadi pangagung Astina. Ieu hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang inget-inget sampai modal dina waktu ayeuna bari kesit jiga kieu. Cilaka dulu calon raja dulu anjir digugusur dulu dijengut anjir aduh cilaka dulu dijejak mah di tenggelan anjir daet atuh budak eta olahraga ongko deui jeung hese dahar di budak eta mah ti budak kitu sieun ku sangu teh aduh cilaka daharna teh mih we ti budak teh mata keuleuh tuur teh sagala teu beuki aduh cilaka lamun ieu Raden Parikesit naon ka hateuna ku Prabu Bergala ieu bakal cilaka sedengkeun dina gambar lopian ogan sengkala anu kagungan Patra Kresna eces jentre nu bakal jadi Pangagung Astina teh iwatna beres ayeuna Prabu raja eta piraku kuring menjadi raja teu mungkin pamohalan ieu bakal ngabuntukeun salarea aja Jakatawang eueuh menyasana raja turunan Orai kitu bakal moal ngahargaan teh ku tapi senajan kitu tetep kene teh turunan Pandawa senajan turunan Orai tapi turunan Pandawa bisa wae heuh masyarakat ayeuna mah kritis lho cilaka senajan kritis tetep darah biru mah bisa dicuci mah beunang di kumah turunan kuat darah biru nangtukeun enak ku Bambang Kaca narcis digaramana bisa kitu oge anger teu bisa diandelkeun sama Bambang Kaca mah teh jiga bapana elehan senajan elehan aya ngomong jeung saha teh heulaan sia mah unyil lah cepet selele mah onyel mah onyel dan kompak ke seberapa ngagong teh latihan bener sama eta popurungna awut-awutan balik anjing kanas di bare lewat ku aing sia balik anjing tapi keun bae lain kembae gampang eta make latihan li heueuh pan latihan teh make biaya sebenarnya gitu tetep dimilikan ku Allah tapi dina waktuna saya yakin bakal dihakan meong congkok awak maneh lamun raga kalungan yakin bakal dihakan ku buaya anu pasti lamun ningang kana gunung batu yakin awak maneh bakal pejet kayanana bakal pae anu bakal jadi raja mah lintang ti diri kula diri kula anu gagah sakti mandraguna punyuning apa-apa mangkulang-mangkul emang jasakan di jasa suargi Kangjeng Rama
Pati sang kuning anu geus ngamajukeun nagara Astina anu geus ngilu au ngagedekeun pangwangunanna dina sagala bidang anu nyaah bebela ka Kurawa. Kaulah Raja Berat Benghar yakin bakal tinekanan Gagas Sakti Mandraguna bakal jadi pangagung. Tidak mangsa minggu-minggu anu bakal datang. Coba Bima Arjuna Nakula Sadewa maju awak maneh. Hah? Modal siap. Isina takut tapi mudah-mudahan tak kaulah tetep kangaran-ngaran nu hirup tetep terlepas tina kahayang jeung pangabutuh pangapunten Mahaprabu bari kasih kaulah sabeyangan cahaya sesekar ning wawang cahaya nerang urut biar cahaya sesekar ning wawang cahaya nerang urut biar generasa biar
Raden Sencamuka putrana Jayarata tumenggung nyatana parantos rada ngaronyat tina kadewasaanana tuntas katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan namun dirina tinggal yen ramana gugurna ku Raden Dipati Arjuna dina lalampahan Jayatikasan ngagerenceng sapisan teu apal kana sejarah malah manar paniatanana sejak ngabdi Raden Parikesit ngandika aduh lamun teh amah kaula tinekanan tiasa nyebahkeun tanaga ngabaktikeun diri ka calon Raja Astina Raden Parikesit Raja Anom tangtosna hiji kabanggaan pikeun diri kaula da kaula teh maksad sajabaning ti silaturahim teh bade ngalamar pagawean manawi sareng manawi sakalian kaula teh makel ijazah da teu hanap-hanap teuing sakola kaula teh mudah-mudahan kaula teh manjing dina ridona Gusti Nu Maha Suci tinekanan angsal gawe anu bakal nangtukeun nasib kaula pasti keur sayang tumanpan Raden Sencamuka nuju nyarita sorangan katingali aya celak-celak di awang-awang nyatana Raden Parikesit anu dibalangkeun ku Raja rasa jenara sidiku bukti waspada katingali ku Raden Sencamuka nah itu teh manuk atawa aduh Gusti toba Gusti geuning manhusa balang sia deuk ditulungan untung kasangap ku kaula boa maot aya penghapan keneh gini satria nah jika menah ngilir bangunan impen sare kalinduran ayuan ngilir bangunan impen sare kalinduran Raden Parikesit yang ngiratangi heya jang ngirata namete saha anu nulungan kaula kaleresan kaula teh nuju lumampah katinggal ku kaula celak-celak salira jiga langlayangan pegat talitima kapakan koholeaban janten anu nyangap kaula teh salira memang kaula atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan saha salira teh nepangkeun ngaran kaula teh Bang Sencamuka nepangkeun ngaran kaula teh Parikesit saha Parikesit ke calon pangagung Astina calon Raja Astina memang kaula aduh semaka pihatur Raden terang panginten kena sejarah Kakang jeung Rama Suwargi tumenggung Jayarata yang Jayarata atuh kaula kasalira teh panginten upami pancakaki mah ua memang kaula teh ua semaka pihatur wa nuhun atur rebu nuhun salira parantos nulungan putra panjenengan aduh nuhun ditepangkeun nah kunaon salira teh nundingakeun aya nu ngajajah nagara Astina teh datang
hiji pasukan anu dipimpin ku Prabu Durgala ti nagara Prasajenar. Prasajenar teu kapino damel. Upami telepat mah eta nagara Prasajenar teh wewengkon Pati Sangkuning. Memang leres teh ieu teh Durgala teh anakna Sangkuning anu bade balas patika pun aki. Lajeng saterusna kaula teh oko begalan pati sareng lanceuk-lanceuk kaula duka kumaha nasibna Kakang Mas Bang Kaca sareng Nagawarsita duka kumaha kaula mah dibalangkeun untung disangap ku salira. Nuhun kasih nuhun. Kumaha lamun ieu mah punten kaula bade ngiring jabung teu melapung. Maksudna kumaha kaula bakal ngiring berjuang. Saresna kaula teh bade nepangan salira. Aya selenting bawaning angin kore batu waning kilas nah salira teh kirang langkung samingon deui bade di istana janten Pangagung Raja Astina. Memang leres pisan. Nuhun atuh ditepangkeun kaula teh ieu teh ngabantu ijazah. Da sakola kaula teh teu hanap-hanap teuing. Dupi maksad kumaha. Kaula teh sumedya ngalamar ka salira. Bade nyuhungkeun gawe ka salira. Bade gegelis panon teu sawios kaula teu jadi pejabat oge. Teu sawios kaula teu jadi menteri bupati oge. Asa tiasa didamel diangkeun ku salira sanajan tukang ngatik, tukang ngari, tukang ngangon. Mangga teh teuing. Bade tukang ketuk oge mangga. Sae atuh mudah-mudahan aya ridho Gusti Nu Maha Suci. Geura buktoskeun lamun anjeun palai digawe ka kaula teu kudu make ijazah anu ditulis tapi kaula menta gawe ijazahna. Gawe kumaha? Pangnewakeun si Prabu Durgala anakna si Pati Sangkuning. Saran aku payung utut kaula teh hareup keneh kawartan ti pasangan sangat ngantos ya. Da tingalikeun kaula bakal berjuang. Belah mana makluk reseri kumaha? Ayo jadi pak. Ayo. Kiri ka mana perang Jaya ka mana? Kiri ka mana perang sabda saling gunung. Toya ka mana perang sabda saling senara. Lem pada prajurit ka permana anak-anak tunggal anak-anak cacat. Awak maneh saha satya anyar pinangih. Ye, hayang bisa jajarkeun jeung incu-incu Panawa. Geura sama kinung nganu papan ngayoga dina waktu ayu. Saha bade? Karan kaula sencamuka. Anu bakal bebela. Ka para putu Pandawa. Tega lara awak maneh. Ulah tega. Pati ulah tega. Baru kejutan, ho, ya hidup besti. Alah, bisa dianalkeun ieu mah beda saurang gerakanana oge. Lingas. Diteungeul kuat. Neungeul ngaburinya ditepoti ka angan teh yak kitu eta. Heeh, jak. Kadenge mah sasa teh. Sa. Oh.
Aja ekek. Sanca muka. Ya gitu mah teh kami sawadana tah. Hebat eta budak anjir. Heeh. Mempesona. Hidup besti. Tukang ngomong. Bener kene keramai leungeuna cenah. Leungeuna ponok ongko. Jadi tenepi kena bene teh. Heeh. Kurang ajar syah. Gila kajang. Lewat dulu. Lewat besti. Pamungkasnya dulu. Oh, jurus baledog. Dibalangkeun anjir jol-jol bari tek biye dulu. Kalau wongna jiga nu hampang eta. Gitu. Jiga dewek di talungan dewek gitu tah. Hah? Ucing. Aya gitu dulu tah, cilakain. Si aya pitulungna dulu cak. Kaki-kaki tukang goong. Baru kana paling di kitu meureun. Poho saya jampe wae eta itu kan beda kitu saya. Di aja beneran maneh masya. Bunyi ukon. Raden Sancamuka tumiba datang lemah cangira tanginya mah gonewa. Lan pegang pangwisana Samat ilmu nganung bapak nu ngayuga inget-inget jampe modal Durkala saluhur-luhur nu giruk mati ancur ku kajujuran sagagah-gagah nu rongkah mati dempah ku keadilan utang pati bayar pati utang wirang modal
sayang tumantara. Iya Prabu Nuregala. Katur boten kana disingkir kadar boten kana disilalar papas ten anu tumiba. Senjata sencamuka keuna pisan kana tangakna. Aka jantanana masih pati tumakaning pelaya. Ruh sapisan eta. Toba! Prabu Durgala gogo. Waduh, silakan tiwas hayu balik batur raja urang gugur batur. Tiwas batur hayu. Surah hamal-hamalan. Atakan jantanana Raden Sencamuka ditampla lamaran anak yang dijenengkeun janten Senopati. Raden Parikasi desirikna diciuman ku eyang-eyangna ku Yudhistira Arjuna Prasadewa oge ku Bima. Diwilujengkeun kalalayan dikulilingkeun ka alun-alun nagara nepangan masyarakat sadayana. Diabringkeun nganggo kareta kencana. Di papayungan ku payung agung gila kuning payung agung karajaan. Sapalih aya nu nangis kagagas karama-ramana. Raden Parikasi diseranganku hujan garilincik tawis kabingahan utang. Hujan cai soca para Pandawa ngarasa reus anu kaya papanan. Pernyataan sejak hijrah ke Gunung Himalaya. Anak putih cahaya herang-herang sabdaning Allah. Burung mancur indah tullah Gusti mendapat padang menganek tuntung ati urung tanding damaruhun moncorong tanding sarengenge kadia bulan tanggal 14. Caang padang rawangan gedong ruket tali rasa pangadeg pangancing rasa barabat kemang kastor sengit nak lilir kastori angin-anginan kalayan sadayana menekungkan kagungan kamu kagungan muja brata kanu kawasa nganggo ilmu sariling gampang sangkarna dewa parsa sangkala kala menta sangkala menta sangkala entigara sangkala watan cuma nengaringin sungsang cuma nengaringin gampang saniat-niat teh bae gampang sapelah-pelah bae gampang sakarep-karep bae sakarep-karep bae kayaan suka bunga di karaton anu tangguh laksana sapu denda
palaksana sabudana lima batara tiga batara tuntas ujang mudah-mudahan atuh Gusti pari kasicing janten pangagung anu mimpin tiasa mimpin rahayatna anu mimpina ku amanah sidik tabligh oge amanah mimpina ku keimanan sareng keislaman mudah-mudahan ya barokahna nyarap nyuruh kurungar baju miraga sukma kanu kagungan maksad sakula wargi sakali selamat tetap selamat sakali merdeka tetap merdeka sembaran sari-sari tenaran tutup lawang si kota